jukut. Kariwe, karidu segala dibawa. Tuh. Iya, segala wae tuh di pesen. Nah, Mana jukut gede kalau gua tak kalah eta. Iya, jukut. Ngaranna jukut. eta teh ieu teh disebatna teh naon lah. Seratel naonna. Kumaha ya teh? Gratis. Tuh. Sehat. Allah itu muir. Kunaon ya teh? Ayo lamun besok peot tuh harus si mama geus orang ulang tahun jam sore ya jam. Berhasil? Berhasil. Hanya 50.000. Dapat melon 3 hunu, beleweh, beleweh, beleweh gratis. Usaha hirup moten. Hai, amin. Tuh, meser iya ya. Pakcoy sareng sawasin. Tuh. Cak Ina ngan 2.000-an sakantong. Sakantong tuh dikelek, digegel, di selawageun. Panen. Temelak oge panen guys. Bahagia hidup teh. Lagi aja. 2.000 dapat sakantong. Lumayan lah. Selamat menikmati kebahagiaan kita. Kepikiran dia bahagia cenahnya mah. Ya teh marura gitu nya. Wah. Da simpel teh gimana? Oh, kuduna geus leuleus. Urang jalanna. Udah abi mah panjang videonya 2 menit lebih. Panen ya. Keterang melakna terang panen ya malah. Udah punya tanah ge. Asal bawa uang 10.000 dapat sayuran. Tapi menikmati hasil. Nyanya ari petani mah nya. Kalau we sakieu mun ditebakan guys. Dan dikalina hektaran katanya. Nya. Jadi we ajatan kolak malalila. Ya mah 10.000 2.000 teh bisa jalan ya. Jualan ka itu. Kasih eta teng.